Cenah lalaki anu sok gonta-ganti awewe, lalaki anu kasebutna playboy, sok disebut buaya. Tah eta teh pikiraneun. Pan teu nyambung lamun lalaki nu sok gonta-ganti awewe, lalaki anu disebutna playboy disarwakeun jeung buaya. Salah besar eta teh, bisi teu apal. Bisi teu apal di bejaan. Hewan anu pangsetia-setiana di alam dunia ieu buaya. Sabab buaya mah dina saumur hirupna teu pernah gonta-ganti pasangan. Mun awewe teu pernah gonta-ganti lalakina jaluna. Lamun jaluna teu pernah gonta-ganti awewe atana pibikangna. Jadi buaya mah hewan anu paling setia. Mantahan lamun lalaki anu playboy, lalaki nu resep gonta-ganti awewe, ulah disebut buaya. Da buaya mah satu anu paling setia. Kaharti teu? Mun teu kaharti, teangan we sumber-sumber nu terpercaya. Sakitu we 3 mah. Salam baktos urang Sunda sa alam dunia.